Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peting ulah weleh, bisina kaburu pae. Sabab urang bakal mati, nyawa dipundhut ku Gusti, najan raja Nyakrawati teu bisa nyingkiran pati. Karasana keur sakarat, nyerina kaliwat-liwat, kana ibadah diliwat, tara ngalakukeun salat. Kaduhung kaliwat langkung, tara nyembah kayang agung, sakarat nyeri kalangkung, jasad mah teu beunang embung. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peting ulah weleh, bisina kaburu pae. Lamun datang waktu lohor, kala ngahajakeun molor, tu tinggaleun salat lohor, nu kitu jalma sakalor. Lamun datang waktu asar, kalah kaindit ka pasar, tu tinggaleun salat asar, nu kitu jalma kasasar. Lamun datang waktu magrib, ieu kalah gudag gidig, tu tinggaleun salat magrib, nu kitu incuna jurig. Lamun datang waktu isya, kalah cicing di pos ronda, tu tinggaleun salat isya, nu kitu jalma doraka. Lamun datang waktu subuh, kalah ngaguguk katunduh, tu tinggaleun salat subuh, nu kitu jalma teu puguh. Kana ibadah talangke, rek salat ge hararese, rek zakat ge hese mere, hajian diengke-engke. Alasan dijieun-jieun, teu ari loba uruseun, loba seseuheun geroheun, loba oyoseun rameteun. Tambah deui ku panyakit, muriang jeung sirah riet, nyeri cangkeng jeung walikat, akhirna teu kuat salat. Sakitu kuring elingan,
kasadaya ikhwan ulah ambek ngabencian sumawona ngamusuhan.